Anjeun Yudhistira ngaran teu pino tingali dulur anjeun geus ngabebengkang geus teu eling di bumi alam dek kumaha karep anjeun ayeuna keukeuh kaula bade ngabantun ieu hak margi ninggal dina peta nagara anu kareh kabanasapon ku nagara Astina teh ieu tempat kapalih kidulna ku Tarungu teras leuweung Amer leuweung Mertani eta oge kareh kabanasapon ku Astina bade dibantune ku kaula sanajan anjeun geus korban ayeuna dulur anu opat teu aya kalanganana satria payus ansur di medan tempur perlaya di medan danalaga pati di medan jurit nah anjeun harepan teh naon nya harapan kaula mah pikeun kasajahteraan nagara jeung bangsa we ulah dugi kadilinih ku bangsa deungeun ulah dugi kajati kasilih ku junti jadi keukeuh anjeun bakal nyokot ieu nagara sanggup anjeun nepi ka korbana sanajan dugi ka ansur lebur papan kari tulis teu aya kalanganana pikeun ngabelaan lemah cai teuneng ludeng hanteuringrang dulur anjeun geus tumpur baraya geus beak ceuk kaula ge teu aya nanaon eta mah wajar sabab naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan sejarah nu bakal nyarita kaula limaan korban di tempat tapi bakal datang ribuan jalma engke di akhir anu sarua jeung sapamadegan jeung kaula syukur anjeun lamun boga tekad kitu Yudhistira ta ayeuna heug kaula dek masrahkeun ieu nagara dek masrahkeun deui ieu nagara ka anjeun ngan aya syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun naon syaratna syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun teh nyaeta kumaha cara jeung katangtuanana supaya nagara pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemahri pahlo jinawi aman santosa kerta jeung laharja nu kumaha jeung jalma kumaha bae anu nyekel nagara anu bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemahri pahlo jinawi aman santosa kerta laharja nyaeta sadayana manusia teh kedah jadi piningit satria piningit teh ulah diaku ku saurang tapi timimiti pupucuk pamimpin tuluy ka para pejabatna ka aparatur nagarana para satriana para tamtamana para bupatina dugi ka handap RT-na dugi ka rakyatna sadayana kedah jadi manusia anu piningit jadi teu bisa ku saurang piningit teh moal bisa sahinga ieu piningit teh nyaeta kacekel ku hamba rakyat nagara ti kawit pupucuk pamimpin lamun pamimpinna geus kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmanina para pejabatna geus kapingit ku ilmuna ku didikanana ku rohanina jeung jasmanina aparatur nagara geus kapingit ku ilmuna ku didikan rohanina jeung jasmanina rakyatna oge geus kapingit ku pingitan nyaeta ilmu didikan lahirna batina kakara ieu nagara bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran lamun manusana geus piningit kabeh hartina teh geus kakungkung ku kaimanan jeung katakwaan cekolot baheula mah nyaeta bangkong ngaheum-heum liangna ari bangkong ngaheum-heum liangna teh kumaha ari bangkong ngaheum-heum liangna teh nyaeta hiji wujud manusia teh geus kaheum-heum ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa teu aya kajaba manusia hirup di alam dunya teh pikeun ibadah lamun kabeh ti mimiti pupucuk pamimpin nepi ka rakyatna geus diarahkeun kana ibadah kakara dirinya bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran
tukang tani cing bisa ibadah tina hasil tanina, tukang dagang cing bisa ibadah dina dagangna, dina seni cing bisa ibadah dina senina, sadarna jalma anu leutik ngeureuyeuh nikrehna para alim ulama jeung adilna pamimpin takakara di dinya bakal pinangih jeung kabagjaan di ieu nagara. Syukur kaula tadi ngadenge yen anjeun teh ngarahkeun yen manusia teh kudu ibadah ka saha ibadah teh teu aya kajaba angin ka Gusti nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana. Ari Allah teh jenengan saha? Nyaeta jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Saha nyatana? Teu tiasa dinyatakeun margi eta maka pager kudat laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara anu bakal tiasa nyontohan ka mantena saperkara oge. Urang mah ulah mikiran anu ngajadikeunana tapi pikiran mah jajadianana. Mana jajadianana? Heulaanan tong wakan nuduh kanu jauh, tong wakan nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan sirina satangtung diri. Kateranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Teu sangka ieu satria Yudhistira kaulanun kula dina waktu ayeuna dek mere hadiah ka anjeun. Hadiah naon? Nyaeta dek ngubaran dulur anjeun hiji. Kaula mawawakan nampi yen dulur kaula rek diubaran tapi nagara dek dipasrahkeun atanapi moal sajabana ti ieu nagara dek dipasrahkeun deui ka astina teh jawab heula. Dulur anjeun anu opatan eta teh sainung sabapa, anu sainung sabapa mah nyaeta mung 3. Kaula Yudhistira, kadua Bima, katilu Arjuna, nyaeta ti ibu Kunti Nalibrata, ayeuna kula Sadewa. Nakula Sadewa mah ti Kangjeng ibu Dewi Madrim. Oh ti 2 ibu anu 5an teh. Teu pino tah. Anu dipika berat jeung dipika nyaah ku anjeun dulur anjeun saha? Ai kaberat jeung kanyaah kaula maka Arjuna. Ka Arjuna nya dulur sainung sabapa anjeun leres. Da ayeuna kaula dek nyageurkeun hiji di antara anu 4 ieu dulur anjeun. Anu mana ceuk anjeun anu kudu dicageurkeun? Kaula bade munut anu hiji di antara nu 2 saha? Nakula atanapi Sadewa. Nah, kapan nu dipika nyaah jeung nu dipika berat ku anjeun teh Arjuna tapi ayeuna bet menta nakula jeung Sadewa. Hapunten Prabu, margi ai kanyaah jeung kaberat mah eta mah sanes adil. Seueur jalma anu nyaah ka anak, seueur jalma anu nyaah ka bojo, seueur pejabat anu nyaah ka anak dibelaan korupsi, dibelaan nyelewengkeun duit nagara alatan tina nyaah. Nyaah bakal nyilakakeun. Sakurang-kurangna iman tapi beda deui jeung adil. Daek kaula mah ngabantun teh ngabantun adil. Adil kumaha? Yen ceuk anjeun tadi nu rek dihirupan teh hiji di antara anu 4 nya kaula menta nakula atawa Sadewa. Apan eta mah misah indung. Tah ku misah indungna nu mawi ngabantu nakula Sadewa oge. Jadi supados adil ti Kangjeng Ibu Dewi Kunti hiji nyatana kaula anu hirup. Tah ti Kangjeng Ibu Dewi Madrim oge kedah hiji nakula atanapi Sadewa. Aduh. Edah teu sangka. Lamun kitu carana atuh ayeuna mah kulantaran jawaban anjeun tepat
nyaeta nyokot tina keadilanana hirup PKB sadayana ieu anu opatan Bima Arjuna kula Sadewa ngadak-ngadak jangira tangi kayang Waduh, ieu. aduh sajabana ti kaula dek masrahkeun ieu nagara Astina teh Yudhistira nah anjeun teh pangna nyarita kitu teh nyaeta neuneun jasa ka masyarakat supaya anjeun dipilih ku rakyat jadi raja Astina jauh kaula ngabogaan rasa kitu ieu mah geus jadi tanggung jawab kaula we salaku warga negara lain jadi udagan eta mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku keimanan jeung katakwaan teug atuh ta ieu geura tarima titipan ti kaula umat ieu layang jamus kali musada geura tarima ku anjeun ieu teh naon ta ieu teh jieun lambang keagungan nagara nampi nuhun kaula nun